Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi kasadayana. Dina dinten ayeuna urang pedar lalakon dina judul Lalakon Harita. Kumaha ieu jalana carita? Mangga urang bandungan ku salarea. Prung Di kajauhan mah gunung estu ku endah katingalna. Ing gurunukna tatangkalan anu dibelit ku areuy-areuyan mawa geuman. Angin anu ngahiliwir tiis matak trim kana ati sanubari. Palataranana iuh linduh matak betah. Tapi sahanu nyangka yen di eta gunung ngagolak kawah candra di muka. Sahanu nyangka di tempat nu ayem tentrem ngagulidag seuneu naraka. Buta kala mangsa nyakakak bari nulak cangkeng ngeundeurkeun leuweung jero gunung. Awakna ngaharelung jangkung hideung, kuntuna rangeteng sagede-gede baliung, mata bolotot kawas buleudan keong, irung ngadungkuk sagede terong. Ieu meureun anu disebut Jin Tomang teh, anu dipunjung dipuja ku jalma-jalma doraka. Jalma anu hayang berat beunghar loba harta banda ku jalan anu sakedet netra. Munjung mentat tulung kanu ngageugeuh gunung, muntang ngajukeun kahayang ka Jin Tomang. Teu ieuh boga pangbeberat ka sanak kulawarga, kop anak kop teh teuing indung bapa. Asal diburu-buru pinanggih sugih, asal tujuan jadi jelma anu berat beunghar bisa tereh kajadian. Dedeh teuing jalma anu kasarung, hirup mangprung ngudag-ngudag kalangkang nu ngacorelat di awang-awang. Padahal dunya teh cenah mah ukur kalangkang. Butuh soteh ku kalangkang lamun urang keur aya di tempat caang. Engke mah di mana urang geus ngampih ka alam anu poek mongkleng, sagala kalangkang bakal sirna tina paningal diri urang. Tapi dasar jelema murugul, ari ngomongan wadul jeung rahul, utang wae dikaler di kidul, matak lieur matak gundul. Antukna hirup pinuh ku kabingung, nu teu pinanggih jeung tungtung, pareng panggih jeung jelema gajul, ngajak lunta neangan dunya barana ku jalan munjung ka gunung. Keur anteng nyawang sakuriling gunung, kibok alam ngadadak oyak, asa aya lini nu rongkah. Terus aya nu ngahahah, tarikna nanding guludug di beurang. Breh hareupeun aya nu ngajurung kunung, ngaharelung jangkung hideung, nulak cangkeng, untuk rangeteng, kuluna buluneng herang, bibir beureum jebleh kawas nu nyeupah. Terus tutunjuk bari nyarita anu sorana matak soak. Hei manusia, saha anjeun beut kumawani datang ke tempat kula? Naon pamaksudan anjeun? Kula manusia biasa, tapi cenah bangsa jin mah weruh sadurung winarah. Piraku teu apal ka kaula? Anjeun manusia tukang uclak eclok kaditu kadieu lin. Nya rumasa, tapi kaula mah teu sumujud sumebah ka bangsa anjeun. Kaula mah sumujud sumebah iwal ti kanu nyiptakeun bangsa kula jeung bangsa anjeun, nyaeta Gusti Allah Rabbul Alamin. Ngagerung tah Raja Jin teh dibere jawaban kitu mah, tapi terus nanya deui biasa bari hoak. Ngan ayeuna mah teu mureleng kawas tadi, eleh pamor jiga nama. Naon pamaksudan anjeun? Kula seja nyusul hiji wanoja parawan keneh anu majar dibawa ka dieu dipake seba. Eta dulur kula, mun teu dilupaskeun berarti anjeun ngajak perang jeung kaula. Saha ngaranna? Teu kudu disebutkeun ngaranna, da kula apal kana rupa nu jadi dulur. Ke, urang bana. Urang Sumedang. Indungna datang ka anjeun hayang beunghar.
tapi teu apaleun yen anakna rek dicokot dipake tumbal. Ayeuna cek mata manusia mah anakna gering payah, tapi kaula apal eta wanoja dibawa ka dieu. Oh, nu eta meureun tah anu dina gotongan kene. Sok tempo atuh. Barang breh ditingali bener bae eta teh wanoja nu keur dipapai, sabab di ditu mah manehna teh gering geus teu eling-eling. Nya bener nu ieu. Sok atuh pulangkeun deui ka tempat asalna. Hei gulang-gulang, anterkeun deui ieu awewe ka tempat asalna. Ayeuna pisan. Katingali eta anu ngagotong budak awewe teh balik deui kakulonkeun ka arah tempat asal muasal eta wanoja. Hei manusia, pamenta anjeun geus ditedunan. Tapi pamenta kaula pepeujeut anjeun ulah pipilueun kana urusan kaula. Kula beda alam, beda kahirupan jeung anjeun. Kula teu boga hak pikeun ngalarang anjeun. Tapi mun aya jelema anu minta tulung akibat ulah bangsa anjeun anu nyokot tumbal, kula bakal datang deui ka dieu. Ngagerung deui tah si Raja Jin teh dijawab kitu mah. Tapi teu dipake pikir isukan mah kumaha behna. Aya tugas deui mah pasti dijorag deui tah si Raja Jin teh. Geus beres tugas gejelik indit deui ninggalkeun kerajaan jin nu aya di puncak gunung. Teu pamit teu nyarita deui ngaleos bae bari mawa hate anu bungangang asa meunang perang. Poe isukna aya deui tamu cenah urang wado kajurungan ku kulawarga budak awewe teh. Alhamdulillah tos damang deui ayeuna mah. Ibuna ngaturkeun nuhun tapi teu acan tiasa nepangan ka dieu. Masih inggiapeun cenah. Keun bae da teu ieu hayang dipulangan jasa. Nulungan jalma nu katidaresa estu ikhlas ridho lillahi taala hirup di lembur teu ieu loba kahayang nu aneh-aneh. Keur masa desa pataka harja mah kawas anu dipikeun pamarentah. Di tengah jalan batu tinggu runtul logak lalegok matak ti gurawir.